guys, kembali lagi di channelnya Kreasi Budak Gapura. Jangan lupa subscribe ya channelnya, like, comment, and share. Terima kasih. Jangan lupa ya. Mana ya nak? Harap pikir ya. Tapi penasaran gitu ah. Oh, bening areueuh kamar anak ieu budakna. Aduh, ini mah bahaya. Sepi dihan, reueuh ieu, balik ah. Oh, kumaha sih si Ferdi? Naho? Kasih sekolah jauh-jauh. Sekarang jadi teh ampet jeung gebetan we. Masih. Wah, banget. Iman. Ya, balik. Balik we lah. Pergi dengan sekolah. Lama di kita, Kak. Kita usaha. Bapak nasi tadi. Beres tadi mate. Ayo orang ke mana we? Resel kusaha. Sekolahnya teh jadi, Pak. Jadi teh amprok we jeung gebetan. Tuh gebetan mah aya di lur Pak. Gebetan, Pak. Ceritana kumaha sih? Tadi teh bapakna si Ferdi teh nitah sekolah, padahal sekolahna parere. Oh berarti eta masalahna bapana si Ferdi. Hayu urang ka ditu. Ayo. Aduh, Pak, orangnya. Ngobrol datang ngopi-ngopi aja nih. Ya pesen atuh. Sok atuh mesen. Dek, kopi dua. Ah, ribu aing mah udah kadang duit, kadang duit. Duit naon? Salah. Tengan KPS. PS. Kan teh zaman atuh PS mah. Gua kubu aneh nate. Ini kopi. Ayo tuh geus mesen kopi teh minum atuh ye. Ayo sok lah. Iya. Oh, nikmat pisan euy. Ah, mantap anjing. Masa goblok. Kotina teh. Itu ngomong asa budak maneh. Itu berang itu berang gana geus balik nya. Cek, asa heueuh geuning. Ya itu mah anak maneh ongko. Oh, berarti duaan meureun. Heeh. Coba Dek, Dio.
Naon, Pak? Yo. Kedung. Kedung. Ya beureut. Naon? Iya, teh puluh ngopi rek nganjuk. Aku lanjut gawe ge. Ya, oke tuh gawe mah. Eta ngomong maneh sukan geus balik. Polosnya. Teu pere teu di sekolahna cenah. Cek saha tuh? Bapak Asuh. SPRD. Heeh, bener. Bapak SPRD. Oh, parah ieu. Itu besar rapi. Itu aku. Oh, bener. Wah, Iya, saksina tadi orang koan tuh itu. wah, si Odeng teh nyaungeun aing. Emang maneh saha? Hah, Dang, kerjaan bapak saha? Parahnya, paling sedikit kecil dengan aran bapak aing. Aduh, aing aing teh nyaho aran aing. Terus ayeuna mah urang si Odeng weh. Yo, saya Si Odeng, rek nanyakeun aran mana? Aduh, aing geus tong loba omong geus aya urang si Odeng ah. Heh? kaya. Oh, kamar mana gitu? Si Odeng. Itu mah sarua tuh. Ayo, emo langsung lah. Kemana mang? Odeng, deh. Punya lah. Kemana itu? Jawaban si Odeng. Ayo apa ya? Setahun ya ampun dia son sepuluhkan dia nih panggilan asan lah. Panggilan pisang. Jahat tuh panggilan biasa nama unggal minggu ya tuh panggil lain. Nama watang dipanggil. Mahal tuh lah. Ya harus ya. Koroson ya mobil dia meninggal jarang aya tarikan pisan ah. Sepi-sepi amat tuh yang mau ah. Kumaha ya teh. Ya Allah gitu. Mudah-mudahan atuh sing aya jelema nu dararatan ka dari ieu ah. Amin ya Allah. Si Odeng. Ayo orang ngilu ah. Bapak orang main duita satik wae ayo orang ngilu. Alhamdulillah ya. Lobana daratan ya. Kayak panggilan aja gitu nya. Dengar orang datang lah. Nah iya nih rame-rame ka dia. Aik kuliah mah Senson. Hari saya mah tadi ditelepon ku Pak Guru. Ditita asup sekolah. Gitu. Jadi makanya ayeuna di barejaan kabeh cenah sekolah. Nah ayeuna malah darame mau ka dieu. Sekolah lagi usaha. Berarti lamun gitu mah Pak Guruna nu salah. Kumaha mun ka Pak Guruna? Ayo. Mangga sayo. Ya sararewasi aya naon ieu? Bapak-bapak, ibu-ibu aya naon ieu? Saur Mang Odeng. Mohon. Pak Guru teh ngawadulan barudak di jana ayeuna sekolah. Oh, tadi teh mun keur isu nelpon abdinya. Iya. Aduh, teh kudu kieu permasalahan mah. Kan ada di teh telepon tadi teh nya. Ieu can peren telepon, ieu teleponnya ditutup gitu. Oh, ieu can peren atuh cek abdi teh. Pak, engken murang kali ulah waka amengan ti orang ulangan heula. Tangke abdi video call gitu maksudnya geus ditutup mah teh ku Mang Odeng. Berarti ayeuna mun salah teh Mang Odeng ya. Mana Mang Odeng? Apa?
Bye.